bil makna bergizi. Lain baik kudu ngaji. Karena baik belum tentu bergizi kan. Tapi kalau bergizi tah itu barang daang teh kudu bergizi. Naon contohna? Sayur. Naon contohna? Buah. Naon contohna? Ikan. Naon contohna? Daging. Naon contohna? Telur. Kitu barang dahar teh kudu nu bergizi. Hei, nu ngekrek, dengekeun nu ngekrek. Sawah we lega. Daang jeung tu umpeda. Renyem atuh mang. Sok aya jelema anu beunghar. Bener lain bohong, aya jelema beunghar tapi barang daang ngekrek. Emas reuncum, gelang, anting, gengge, liontin, ari anak daang jeung cai baso. Lain serius dengekeun. Nu bergizi barang daang teh. DHA